nya sok atuh pirang. Oh, berarti romantis wae heuh maneh teh. Atuh geus bebejajan ka emak maneh. Encan nyetakeun bingung kumaha bebejan. Ya kudu bebeja atuh kayak bisa nyangkun ti batur kayak mana dicarekan. Emang warewasan kitu telat 2 bulan. Nya meureun moal. Sieu. Karena naon di Darius sia duaan. Nya teu bararosan eta ngomong ngabarohong wae. Henteu itu tinggalih pemandangan. Wah, da kadenge ku urang teh tadi urang teh di tukang. Ngadengekeun. Nanti saha cicing di tukang atuh. Oh, da urang teh di itu penasaran kena naon geus di Nah, sawah jeung geus penasaran, duaan. tong penasaran. Keur ningalikeun itu tuh asa arendah gitu. Iya, keur ngopi urang mah. Ayo ah teh yuk. Oh, cenah. Kita Itu udah kalah kamarana eta mengkelu. Naon biar omongkeun Bang Suluk tadi. Ngomongkeun masa 2 bulan naon teh. Pangi tos di mana? Ah, ya biasa. Biasa naon. Nguriling. Oh. Ka mana enak? Urang nguling ah, urang nongkrong ka Sisam. Ka mana? Ayo we ka imahna. Yuk, Kesel we ka mana ieu teh? urang nongkrong ya ngopi. Ayo tuh. Yuh. Hei, Hoi. naon, Bu? Besok dia kala aya nu ditanyakeun ieu teh. Lah anjing anu pusing gitu we. Hah, kalem. Urang ngopi lah. Ah, be aku bina. Aku bilang. Kunaon euy? Aing Iya, kana nu lieur bisa. aing mah euy. Lieur kunaon? Teu Kawin kieu- acan apaan tong dibawa lieur? Kieu Bayrul ayeuna mah. Kumaha? Hampura heuh. Heeh. Urang dalin Ya musir. pura pasti. Lain musir kamari Heeh. urang aya pi omongan seutik jeung yang baturan jeung depan. Bisa teh ente kaitura sakedeung. Ana yang aya obrolan duaan. Oke atuh. Ngomong-ngomong eta udah dulunya. Heuh sok. Tapi hampura heuh. Aduh, hiji deui. Heuh kembali lah. Bae sok bro. Orang kayaknya teh. Heeh. Baik tuh gitu. Heeh kembali bro. Ih, doi udah. Dia orang ke aya pi omongan yang depan sakedeung. Heeh. Naon gitu Sam. Heuh sok diuk ka dinya ieu. Siap. Urang ieu serius sih. Sara dewas ieu. Lain urang mah nanya ka di dinya. Aya di dinya masih hubungan jeung adi urang, di Siti. Masih atuh. Terus naon maksudna urang tadi ngadenge ke ditu. Adi urang cenah telat 2 bulan naon maksudna eta? Nah, 2 bulan. Hubungan teh jeung maneh? Ya. Terus eta naon maksudna? Gitu. Cara asa teu paham ya. Udah mah mungkin hubungan jeung maneh eta 2 bulan jeung batur. Pokokna mah awas lah mun macam-macam. Itu macam-macam Lamun asalina. tapi ka kunaon-naon adi urang tingalikeun we ke kaharepna semua Eh, selamat man. kieu maksudna. Aduh, Geus lah. perasaan da leungeun lagi can nyabak-nyabak acan itu aduh. Eh, ka mana? Eh. Ka mana? Wi. Eta teh rek ngomong. Ayeuna umur geus sabaraha? Lain geurana angan lalaki ari maneh kawin era di lemur geus kasohor parawan kolot. Mate aya kabauhan. Edek dijodohkeun jeung saha ari aya. Lamun edek isukan kumaha edek dikenalkeun. Budakna bageur bari geus gawe. Geus bangsa pula pilih, geus lain waktuna pula pilih. Jeung saha teh? Jeung Sirian, adina Ce Edan. Manehna oge keur neangan di pamajikaneun. Beda kasep. Mapan teu? Insyaallah mapan. Ya? Ya aku mah teteh we ah. Bisi mama kira misalna giliran dijodohkeun tek-tek teu satuju kumaha? Kumaha? Sarujit mah keralieu. Sarujit lalieur kunaon? Ini boga adik tuh. Ieu mikiran. Nah, dari mana? Jom liur-liur adi mana? Ini kalah nafsu anu aya lah. Teu nurut masa. Cenah lieur tong tanya mana dia. Ayo mudah pulang. Ka mana? Tadi ah.
Ayo tuh pergi ngilu sudah we atuh. Naon cing naon kunaon di mana teh kunaon? Saya bayangkan atuh mak. Tadi orang kapar buat tuh duaan di itu tuh si Siti yang si Hesti itu. Kena nongkrong di dari itu di sisi sawah. Orang kadang si Siti nyebutkan 2 bulan gitu. Naon 2 bulan teh? Teuing orang gitu. Apa mata pieu pas saya siipan dirinya pan kagohan teh siipan. Heeh. Tapi orang dia dicarikan siipan, macam-macam teh siipan teh kumaha adik ku yang tinggal ieu. Telepon adi mana cenah balik? Enggak, marales ke di. Telepon adi mana? Rusing malah. Heh. San. Jadi lanjut teh kudu dijagaan boga adi teh San. San. Hai. Kumaha ieu boga we hiji-hijina deh. Aduh ya Allah, cek ditelepon heula si Siti di mana? Halo Neng, Mama, di mana itu gening deket suarana? iya di abi di kamar, Mak. Ah itu, we atuh dia mah rek ngomong. Aya naon, Mak? Dia we mah di diuk di bangku. Aya naon, Mak? Yo, nah ditelepon keneh gening. Neng, mah bade nyarios jujur ieu mah kudu jujur ka emak. Aya naon kitu, Mak? Nah, atuh serius kitu. Neng, mah ngadenge ti lanceuk maneh. Majar cenah maneh teh naon 2 bulan teh naon ieu teh 2 bulan teh. Saur saha, Mak? Itu lanjut maneh nu ngomong. Ah ngawadul meureun si Ama da teu ngobrolkeun naon abi mah, Mak. Sok jujur we kudu oge ditarima aya naon oge. Naon ieu teh 2 bulan teh naon? Iya tuh, Mak, ayeuna abi jujur. Sebenarnya mah abi teh telat 2 bulan, Mak. Astagfirullahaladzim. Nari maneh Neng. Atuh da teu apal, Mak. Nah teu ngomong ka emak. Kumaha atuh da sieun abi teh sieun dicarekan. Ah mama Neng kecewa Neng teh. Gusti. Tuh, nya cek urang teh mah kumaha. Karena gitu wae kun jadi kolot teh. Tong kieu atuh, Mak. Mak Mun geus jelaskeun, ayeuna enggak. Jelaskeun ka kolot mah teh kunaon? 2 bulan teh kolot gua bapana saha? Udah mana ka seuri? Sudah jelaskeun. Mana cenah cek sisan. Telat 2 bulan. Mak, telat 2 bulan can bayar SPP lain keureuneuh.